A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun tentang ngaduhna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap Rasul terus baik ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya katingali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun nabi dibere mukjizat tanding nasihir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih amat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah beusi ditelu. Jah, tuh kayaknya ujung-ujung lama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Sia mah amin bangun deuk neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak udah kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat tega dampingi orang, mantap. Orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha anehna? Aneh kadang-kadang orang si pentingan najong. Itu maksudnya mah itu tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang data jam sabaraha? Jam 2. Deuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bola pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, eueuh deui wiridan mah sholawat. Ka kula sok anu maksa mantau wiridan jetu sholawat. Datang keluar, ya mah dibere sholawat di bae cek geus. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat, sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong jeung babaturanna. Ieu sholawat di. Hayang naon atuh sia hayang naon? Nah, urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat.
lain lalagaan bimbingan lamun cacak bimbingan moal kuat tuh mantap kuat ge seorang penegak agama aya ngabimbing boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah ulah nafsu ulah cilaka dibimbing ku Allah tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting kudu zikir maca sholawat kakarak di jero hate ngegelempeng blek beda di jero hate teh aya eusian eusi teh eusi ma'rifatullah nu mawa wani nu mawa teges anu mawa lesang marifat ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang ai hartina teu lesang teh aya muatan bae ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat kos kitu bae kan tuh atuh teu bener kumaha aja sih makara itu eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada pilgub muatan eta teh kos kitu henteu cenah kunaon mah ikhlas sod ikhlas ka dieu coba ka dieu sia sodna kumaha sodna goblok ikhlas ya balik baik kayak mah tadi ongkosan sial capek ongkos bener kan Bon nah iman ewak nu aya bae lah padahal lain kanyana bae kasih ge sarua ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges geus engke kadengenage lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran sa kiai. Naon tuh kampanye nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu tah. Mulai heuy, eta teh kiai pinter teh teh. Pinter tinggal pinter. Ngundang ditu. Ngajakan ke partai. Itu beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke letik kos ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan mah urang ngadengekeun ya ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Aing ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah gitu. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatanna katara kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara kajian ku kumaha ge geus eueuh nu teu katara saeutik ge urang ngaji bilagah teh aya makom likuli makom makol likuli medan rijal aya muktado nganyahoan kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang horeng harga mati atuh urang matinya apa pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah
keluar tina jalur deuk sah mantap resep ngadengkeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu yeun mantap ngaji lun-lun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu tok geura kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah maha uninga takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji we ngina-ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk tos sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo jaing mah teu ngamusun ngamarahan nyana maksudna deuk dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun Allah berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yu didinya mah didinya di Cilogon urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho gitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho zaman tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh ka kula bugraget kiai tapi kunaon tuh aya rekamanana mah menta deui emang gua teh nyawa tuh nyaho jai mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aya teh kiai nu tegeurkeun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaat nama tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah entek eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamarentah henteu ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komora nu karung pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos ge jadi kieu ya tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana mah nyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai ya tuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.